Imam Al-Haddad sasauran dina kitab hikamna. Hikam teh seueur kan. Sanes hikam sekandari wungkul aya hikam Al-Yaman nu ditaklif ku Imam Al-Haddad Al-Hadrami. Sasauran wahdar jiddan anil ghaflati minallahi fa innaha jalibatun li anwa'is sururi wal baliyah. Kituna kitabna kan. Hartosna kieu akan sing sieun anjeun ku poho hate ka Allah. Urang osok ngadegdeg mun poho ka Allah sieun. Sieun mana poho hate ka Allah jeung teu boga duit ciso. Sieun mana kan? Sieun teu boga duitnya. Osok istighfaran lamun poho akan ti jam 7 inget-inget jam 8 ka Allah teh. Osok istighfaran tah lamun poho. Tara nanti sieun lamun sieun mah istighfaran. Da sieun balukar goreng. Anjeun sing sieun teu menang. Ku sieun ku poho ka Allah. Naon sababna? Poho ka Allah sok narik-narik nu garoreng jeung cocoba. Ya Kang datang nu goreng teh gara-gara poho.